ngadamel pepeling kange diri gitu. Urang ngadamel panggeuing pikeun diri urang sewang-sewangan da kalah kumaha ge nu namina hirup manusia bahkan sering gitu sok entup dina katakan salah. Sahadai atuh anu bade ngelingan nyai walti urang teh upami urang teh acan tiasa nampi wae kana panggeuing ti batur nya minimal urang nyieun panggeuing sorangan. Kumaha maksudna panggeuing sorangan teh? Nya hadir di majelis. Hadir di majelis thalabul ilmi di dinya aya panggeuing, aya nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan atuh jadi jalan hidayah sareng taufik sangkan urang aya dina kataatan salawasna amin ya Allah ya rabbal alamin. Tabribados hoyong ngawalan ngawitan kalayan ngaguar kieu cariosana teh. Al murid lihar sil akhirah asalik li tariqiha la yakhlu an sitati ahwalin. Jalma anu boga pamaksudan pepelakan di dunia keur balik ka akhirat, balik ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh tara kosong tina genep kaayaan ieu. Maksudna kumaha? Nu namina jalma hirup di alam dunia ieu teh tempat anu sementara anu sabenerna bakal balik ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ditaroskeun mana lembur urang nu sabenerna nu saenyana, maka lembur urang nu saenyana teh kampung akhirat. Bahkan sameme urang ka dunia oge, urang teh parantos aya komunikasi sareng Allah Subhanahu wa taala di lembur urang anu saenyana sameme turun ka dunia teh. Di antawisna dina surat Al-A'raf hiji 72 pameta lopat mah. Gitu. Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun gitu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Gitu. Washaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum gitu. Paterosan eta. Sareng sing ingat nalika Allah Subhanahu wa taala nakon lah gitu. Ka umat manusia samemeh manusia diturunkeun ka dunia ieu teh. Alastu bi rabbikum naha kami teh lain pangeran anjeun. Kumaha walerna jalma teh? Qalu bala. Sumuhun Gusti Allah teh pangeran abdi anu wajib disembah, wajib diibadahan. Qalu bala syahidna abdi nyaksian. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin gitu. Supaya manusia teh engke teh henteu nyieun alasan bahwa kami mah teu wau kana ajaran ieu, teu wau ka Gusti Allah, tapi si kitu. Allah teh nakon heula memeh diarurunkeun ka alam dunia teh. Bener kami teh pangeran anjeun, maka manusia ngawaler muhun Gusti. Supaya naon? Supaya engke di akhirat teh henteu ngawadul. Urang mah teu wau ka Allah Subhanahu wa taala, tapi si kitu. Nepikeun ka tungtungna teh ku Allah ditakdirkeun kudu nyorang ka alam dunia teh. Dina salah sawius penafsiran dina surat ieu teh Atin gitu. Summa radadnahu asfala safilin. Terus ku Allah Subhanahu wa taala disimpen diuihkeun heula ka asfala safilin teh di antawis pamaknaanna teh nyaeta alam dunia, alam anu handap. Di dunia teh terbatas urang teh bakal balik dina waktosna ngan kete balebah balik teh aya anu nepi ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan aya anu nepi ka Allah Subhanahu wa taala keur di dunia keneh nyata ku hate teh aya nu sama sekali teu nepi ka Allah, bahkan nepikeun ka akhirat ge teu nepi ka Allah, tapi nepina teh ka mana? Ka jahanam, neraka jahanam. Intina urang sadayana teh digero ku Allah Subhanahu wa taala ulah poho tempat balik.
di dunia mah kursa kedeung isuk pageto ulah lamun aya malaikat Ajrail anu mapageun hayu buru geura balik ka lembur anjeun hayu buru geura balik tah di dieu Kiai Musonib anu nulis ieu kitab Tanwirul Qulub nyebatkeun kieu Pak jalma teh di alam dunia keur pepelakan teh aya dina genep macam genep tingkah cenah Ima abidun aya jalma anu disebatna teh abid tukang ibadah wa ima alimun jeung aya jalma anu disebatna teh alim anu tukang anu berilmu lah gitu. Kadituna tukang ngawurukan ilmu-ilmu syariat wa ima muta'alimun jeung aya deui anu kelasna teh kelas muta'alim pembelajar anu keur diajar wa ima walin jeung aya anu ieu teh kedudukan di dunia ieu teh sebagai penanggung urusan orang lain pamarentah teh qadi teh mah hakim teh mah wa ima muhtaripun jeung aya jalmi-jalmi anu boga pagawean profesional ceuk ayeuna wa ima muwahhidun jeung aya jalma anu teuleum dina katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala tamasana teh ke urang ngukur gitu. Urang teh aya di nu mana. Teras engke teh amalan anu panghadena kedahna kumaha dina posisi urang di antawis anu genep eta teh supaya urang tetap bisa balik ka Allah Subhanahu wa taala dina gambaran takdir kahirupan anu mana wae jeung dina makom anu mana wae. Jadi secara lebih umumna gitu, lebih luasna jalma teh lah beda profesina begitulah. Aya anu usaha teh mah, aya anu icalan, aya anu damel, aya anu tani gitu. Dina tani ge macam-macam cabangna gitu. Tah nu dimaksud dina bidang anu mana wae anjeun nincak, anjeun hirup sabenerna anjeun teh tetep boga peluang keur nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Teu kudu kabeh jadi kiai, teu kudu kabeh jadi wali, teu kudu kabeh jadi ulama gitu. Lamun kabeh jadi ulama atusan rek diwurukanana. Ta aya nama urang dumasar kana ieu heula keterangan abidun aya jalma disebutna teh abid tukang ibadah wa al mutajarridu lil ibadah alladzi la syaghala lahu ghairuha aslan law tarakal ibadah la jalasa wa ta'ala aya jalma anu gawena teh tukang ibadah geus kitu ku Allah Subhanahu wa taala teh ditakdirkeun teh ibadah sareng ibadah we aya kitu jalmana anu kitu anu gawena teh ibadah sareng ibadah aya ku Allah Subhanahu wa taala didongengkeun caritana kisahna dina Al-Qur'an Siti Maryam di antawis gitu ieu contoh anu paling ieu naon manusia anu suci gitu teu aya damel kan ti awalna keneh atuh baheun ku sepuhna ban ku ibu ramana nyaeta naon di ieukeun dinadarkeun yen ieu bayi anu aya di kandungan teh nalika lahir rek dihidmatkeun di Baitul Maqdis rek cenah mengabdi ka Allah Subhanahu wa taala sanajan nyangka nama ngarepkeun nama naon ieu janinna teh nu bade dilahirkeun teh pamegat begitu brol ke alam dunia ternyata istri tapi tos terlanjur nadar gitu. Malahan mah keur bayina keneh dicandak ka Baitul Maqdis ngan ku para ieuna gitu ku para penjaga kuil ku para ulama-ulama nalah gitu kapungkur gitu ditolak nepi raku rek ngurus orok di dieu cenah gitu maka deuwihkeun heula dugikeun ka Yusfa genep tahun nembe genep tahun langsung diproyeksikeun lah cek bahasa kerenna mah gitu cenah naon didedikasikeun hirupna teh pokona mah ngaseukur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nabikeun kajade we manusia anu suci anu mulia anu gaduh karomah nabikeun katuangan-tuangan disadiakeun ku Allah kan gitu setiap kali Nabi Zakaria
lebat ka mihrab ka tempat ibadahna Siti Maryam teu boleh aya tuangeun we nu rarawas gitu. Ana laki hada gitu. Ieu teh ti saha Maryam? Hada min indillah, ieu teh ti Gusti Allah. Ieu teh ti Gusti Allah. Bahkan sekelas nabi ge sakelas nabi gitu, nabi nu sanes gitu, jarang anu gaduh kautamian sapertoskeun kitu anu langsung tuangeun teh ngajagrag gitu, sanes sulap sanes sihir tapi langsung ti Gusti Allah gitu. Lamun saenyana ibadah tos ieu mah saperti geuning kitu. Ibadahna tos bener-bener tarik ka Allah Subhanahu wa taala, naon atuh da moal dihesekeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang ngartosan eta teh sanes hartosna kieu ulah urang teh diterjemahkeun kieu tujuan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun jin sareng manusia pikeun ibadah. Perlu dikoreksi sakedik saumpamina bahasana bahasa tujuan ieu teh terkesan yen Allah teh butuh gitu kana ibadah teh. Tapi nu kada jadi pemahaman urang Allah nyiptakeun manusia pikeun ibadah teh saenyana ieu teh dampak kitu. Karena Allah tos nyiptakeun jin jeung manusia, berikut Allah Subhanahu wa taala teh lamun nyiptakeun makhluk teh dibarengan jeung kanikmatanna napaan eta teh atuh maka heueuh kudu gitu. Ka Allah Subhanahu wa taala teh meureun cek kasarna mah mulang tarima kunaon ku ibadah teh. Ngan Allah teu butuh kana ibadah urang sakedik-kedik acan. Dalamun Allah butuh kana ibadah urang atuh naon hesena manusia teh ku Allah kabeh cenah dijieun taat gitu. Tong aya nu maksiat, masjid pararinu, majelis taklim pararinu. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kahadean pararinu. Nu sedekah pinuh, kanceleng masjid pinuh gitu. Tapi henteu kitu. Yen Allah teu butuh kana ibadah urang. Henteu. Ta ayeuna urang kalebetkeun abid henteu. Anu kitu, anu ahli ibadah henteu. Nepikeun ka di kamar urang datang tuangeun ti Gusti Allah gitu. Ah jauh urang abidna kayak gitu. Doh. La syak lahu gairu pokona teu aya deui ka ieu teu aya deui kasibukan gitu. Iwal teh ibadah we. Urang mah pan teu kitu. Da urang pan masih keneh pabeulit keneh gitu. Pabeulit keneh. Urang pabeulit sadang urusan dunia, pabeulit sadang urusan kulawarga, sami deh eta ge kewajiban gitu. Ulah ada urang teh tetepnya di dawuhan dina salah sawios hadis kitu nya hadis riwayat Ibnu Asakir sareng Dailami gitu. Katampi ti Anas bin Malik yen laisa bi khairikum lain jalma anu panghadena di antara aranjeun jalma anu ninggalkeun akhirat keur dunia atawa sabalikna lain panghalena di antara aranjeun jalma anu ninggalkeun dunia keur akhirat ninggalkeun akhirat naon ninggalkeun akhirat mudag dunia atawa sabalikna ninggalkeun dunia mudag akhirat tungku tapi kudu aya kasaimbangan. Abid duka nu mana urang teh. Wal alimu nu kadua alim. Kumaha alim mah aladi yantapi wa nasbi ilmihi jalma-jalma anu jalma-jalma lainna teh ngamanfaatkeun kana ilmuna bi fatwa dina masalah fatwa wa tadrisin dina ngadaras aw tasnifin atawa dina tulisan-tulisanana. Fa in amkana istigraqul awqat bidalika fa huwa afdal. Ta lamun maran manehna gitu bisa gitu. Nyiepkeun waktosna dina eta urusan kahadean sapertoskeun kitu maka eta afdal. Sabada ngalaksanakeun maktubah perkara-perkara anu wajib. Jadi aya nu ku Allah teh ditakdirkeun teh kitu gitu. Zaman kapungkur utamina para ulama. Jadi menunamina para ulama nepikeun ka zaman kapungkur mapan dina waktosnya lah Islam aya dina masa keemasan. Di masa-masa lahir pengetahuan-pengetahuan naon ilmu-ilmu pengetahuan agama, ilmu tafsir, ilmu hadisnya zaman-zaman eta lah Pak. Generasi terbaik eta teh aya di sebelum 300 tahun tos hijrah. Zaman Imam Syafi'i,
Imam Maliki, Imam Hambali, eta teh generasi anu salaf disebutna teh. Jadi lamun aya patarosan iraha saha jalmana anu disebut jalma salafus salih teh gitu. Eta teh 300 tahun saantosna hijrah Kangjeng Nabi. Ta ayeuna ti dinya ti saantosna 300 tahun kadugikeun ka dieu engke namina teh khalaf ulama-ulama khalaf ulama-ulama ka dieuna. Kadienakeun deui ulama-ulamana tos ulama-ulama modern. Tadina kaidah dawuh Imam Malik kitu wa kullu khairin pittiba iman salaf. Anu namina kahadean mah aya dina nuturkeun orang-orang salaf. Itu malihan di aya panjangna teh wa kullu sarin pittiba iman khalaf. Jeung aya kagorengan dina nuturkeun jalma-jalma anu kadienakeun cenah kitu. Lamun rek nuturkeun jalma-jalma zaman ayeuna maka tuturkeun jalma zaman ayeuna anu nuturkeun jalma-jalma salaf teh. Salaf eta generasi anu pangkaden. Imanna keur hararade gitu. Pengetahuan ilmuna sagala rupina hararade, akhlakna hararade, atuh nuturkeun aranjeunna ge jadi kahadean gitu. Mamawi kadah ieu. Saha anu nyaurkeun ti mana saur saha kadah nyambung ka ditu. Wal muta'alimu ta nu katilu aya kelompok nu disebut muta'alim jalma anu diajar ta. Bahwa ala qasidu bi ta'allum wajhallah jalmi anu ngamaksud kalayan ngajina teh wajhallah karena Allah Subhanahu wa taala. Fastigaluhu bi ta'allum abdullu min suguli bil adnikar. Maka lamun geus terbiasa kitu sok sing anteng we gitu dina ta'allumna. Gitu. Dina ta'allumna sing anteng. Bahkan leuwih afdol gitu min istigholih bil adnikar daripada katungkul ku dikir-dikir. Wa nawafil jeung ibadah-ibadah sunnah. Hatta aya muta'alim gitu nya. Oge aya deui salianti anu tilu tadi teh aya deui anu disebut teh nyaeta muhtarib gitu. Muhtarib. Naon ari muhtarib teh? Tah ieu mah muhtarib mah jalmi-jalmi anu kabeungbeuratan boga keneh urusan kakaitan sareng masalah pagawean gitu tah. Pagawean. Padamelan kasibukan masalah nafkah gitu. Eta teh namina teh muhtarib. Aya deui nu disebut wali di dieu mah nu dimaksud nyaeta jelema-jelema anu ngatur urusan batur. Bisa presiden mun kalituna. Tiasa hakim atanapi sawe lah gegedean gitu teh. Gegedean. Anu terakhir teh nyaeta aya jalma-jalmi anu disebutna teh muwahhidun. Ta intina mah dina posisi anu mana bae urang aya da jigana urang mah kana muhtarib kan urang mata. Anu masih keneh urang teu acan tiasa leupas lah gitu. Kada urang makan gitu. Gaduh kulawarga, gaduh biayaan, gaduh urusan naon gitu. Maka kumaha atuh sikap urang? Tetep teu kudu urang hayang kaditu kadieu jadi anu jadi itu. Sing anteng dina eta makom, dina eta tempat, dina eta posisi. Da eta posisi anu kurang keur dicekel ge lain hartina teu bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah. Lain hartina teu bisa balik ka Allah, tetep bisa balik ka Allah Subhanahu wa taala ku posisi anu mana wae. Anu penting kumaha? Ibadah dohir sareng batin. Dua perkara anu ditungtut ti manusia teh Pak. Kumaha? Secara dohir nyaeta ngalaksanakeun kana amal-amalan ibadah anu dohir ku anggota badan. Anu kadua anu dipenta anu ditungtut ti manusia teh nyaeta hate anu teu oleh nyantel ka Allah Subhanahu wa taala. Ta eta dua eta eta teh. Dohir ngalaksanakeun salat, rukun Islam anu 5, zakat, puasa, haji. Ta hate kudu nyantel sapapanjangna ka Allah Subhanahu wa taala. Talamun jalma tos direjekian ku dua eta teh saenyana kanikmatan anu pangsampurnaana dohir sareng batin.
Pan jalma teh dua unsur teh ya, unsur dohir sareng batin. Jalma teh kudu ngawujudkeun amalan ibadah secara dohir, da Allah nitah salat teh sareng dicontohan ku Nabi kumaha perak-perakanana ku anggota badan. Salat teh da sanes dina hate unggul. Gitu. Teras naon deui dina muamalah, komo muamalah mah langkung seueur urusanana, bari deui lamun kurang diniatan hade mah bisa jadi ibadah sapapanjangna nu mawi bahasan ngeunaan muamalah, wah ieu teh langkung luas daripada ibadah. Ari muamalah teh bergaul, pergaulan jeung manusia. Gitu. Kadituna secara khusus dina masalah ical gale, dina masalah gade menggade. Ibadah sareng muamalah ieu teh duanana penting elmuna teh. Ibadah mah urusan urang sareng Gusti Allah sakedik saenyana mah. Tapi muamalah kulantaran padamalan urang anu pangseueurna maka saenyana mah urang ge kedah apal kana elmuna sangkan jadi nilai ibadah eta muamalah teh. Sadinten we lah urang sabarakali ka warung kitu nya. Sadinten sabarakali urang gaul jarang manusia. Sadinten sabaraha jam urang di kebon, sabaraha jam urang di padamelan, sabaraha jam di pasar, sabaraha jam urang di pakasaban, eta teh muamalah. Lamun teu make ilmu teu diniatan ibadah, semat jadi muamalah, moal aya ganjaranana, moal aya kahadean. Da ibadah mah terbatas sok sadinten, salat kur 5 waktu anu wajibna teh. Gitu. Nya ge lamun ditambahan ku nu sunah-sunahna pan model urang mah da tara lami-lami salatna ge atuh. Tapi muamalah mah setiap dinten urang bermuamalah. Tah maksudna teh dina muamalah ge saenyana mah tiasa janten ibadah ku niat anu hade teh, ku niat nu hade tiasa nilai ibadah teh. Jadi dua nu dituntut di diri urang ti manusia. Dohirna ngalaksanakeun ibadah, batinna teh nyantel ka Allah Subhanahu wa taala batinna teh. Tah ieu anu diperjuangkeun ku para ulama jeung kuduna teh. Tah akhlak eta kedah tiasa nyanda kadinya gitu. Belajar akhlak teh engke. Akhlak pan aya akhlak dohirna, engke teh aya akhlak batinna. Gitu. Anu tungtungna teh naon? Heuh nempatkeun Allah Subhanahu wa taala sapapanjangna dinu hate teh ya. Teu leupas. Teu leupas gitu. Allah Subhanahu wa taala. Sabab sagala perkara ge tungtungna mah kan ibadah teh keur dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri. Supaya naon? Supaya manusia zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Namawi kitu, kumaha atuh wenang sadayana ayeuna sing asak-asak ngabundang banding nyaring ngayak gitu. Amal hade sareng amal goreng, amal soleh sareng pidosa teh kudu disaring. Sabab engkena teh bakal aya dampak pan tujuan urang teh hayang balik ka Allah Subhanahu wa taala. Walau anal amala soleh lahu naf'un adimun fi islahil qalbi. Kanyahokeun ku anjeun nu namina amal soleh eta teh matak mawa kana dampak kamanfaatan anu hade pisan dina kalulusan hate anjeun, kebersihan sareng naon nya hate anjeun, kaalusan hate anjeun jeung cahaya anjeun. Ngan pedah moal tembong cahayana upami ibadahna teh henteu dibarengan ku tuluy-tuluy mudawamah teh ya, dawam teh ya. Jadi ibadah anu bakal tapakan gitu, bakal jadi cahaya kanu hate teh lamun ibadahna dibarengan ku dawam teh ya. Dawam. Eta. Napikeun ka Nabi ngadawukeun ahabul amali ilallah adwamuha wa in qala. Ari panghalus-alusna amal-amalan itu amal-amalan mungguh Allah gitu nu panghalusna dawuh Gusti Allah nyaeta amal anu pangdawamna sanajan sakedik da eta anu bakal jadi tapak mah. Jadi ulah ngaharepkeun hayang nepi ka Allah Subhanahu wa taala lamun heuh teu daek milih-milih jeung ngagunduk-gunduk kana amal soleh. Engke teh amal soleh teh bakal jadi cahaya wa dinu hate teh.
mata tenang mata gregreg komo lamun geus disandarkeun kana bab pangbalikan urang ka akhirat nya atuh naon deui iwal teh eta nu bakal jadi bekal teh. Ibarat urang rek nyorang ka hiji film bureun urang teu apal kitu samodelkeun kumaha iwal teh urang teh kudu nyiapkeun bekal saseueur-seueurna bilih kumaha ona. Maka bekal eta teh amal soleh jeung di dunia ge bakal aya ieu manfaatna nyaeta matak jadi cahaya kana hate. Maka Allah Subhanahu wa taala teh bakal bendu deui ka jalma-jalma anu ngabiasakeun kana amal soleh tadina teh geus ngadawamkeun. Terus deui kalahkah ninggalkeun karena alasan malas da. Maka tahullahu maka Allah teh bakal bendu cenah eta jalma. Pokona mah lamun sagalana urang geus disarandaikeun ka Allah mah karena Allah lah gitu diajar karena Allah da bakal hampang gitu, hampang. Pangawasan teu pira saminggu sakali gitu. Ngagugurkeun kana kewajibanna ge ka bina-bina gitu. Lamun teh mangke di akhirat kitu nya ku malaikat teh ditaros gitu. Gitu. Naha atuh teu ieu teu ngalaksanakeun anu. Nu sok ngaos mah pan beureun tiasa ngajawab ka malaikat teh. Abdi teh lain teu hayong teu apal ngaos gitu acan dugikeun ka dinya hancana gitu. Jawab we gitu ka malaikat gitu. Pan lamun tarang ngaos mah kita ku malaikat dibalikeun nyosok itu ngajina gitu. Gitu. Osok itu tolabul ilmina gitu. Nyebutkeun can ka dinya hancana gitu. Boga hanca gitu. Kan aya ieu teh ya bodo teh aya bodo dua geuningan. Bodo basit sareng bodo murakab. Jalma teh aya anu bodo bari jeung sadar yen manehna teh bodo eta teh bodo basit. Eta mah lumayan lah. Bodona dihampura ku Allah. Tapi aya bodo anu bodo murakab keur manehna bodo jeung bodo yen manehna teh bodo. Teu sadar yen manehna teh bodo. Tah maka bodo anu kieu mah bodo anu ku Allah teu dihampura. Da bodona ge bodo dihaja. Ya gitu. Jadi ku alim diajar teh heuh kabodohan sorangan we udah gitu. Nyieun kabodohan teh. Atuh kumaha pasud yada ya akhi maka geura siap-siap hai dulur gitu. Lamun ceuk bahasa kerenna mah sing-singkan lengan baju cenah kitu tah. Alal muhafadati ala a'malil beri maka bener-bener anjeun kudu tatan-tatan anjeun kudu soson-soson anjeun kana ngajaga amal hade ngajaga amal saleh fa inna man hafadu ala dalika wajada halawatal iman sebab jalma anu ngajaga kana amal saleh eta teh bakal manggihan kana kanikmatan iman ladang kikieuan teh keur di dunia moal katingal ladang ayeuna ngumpul ngan saukur sabaraha jalmi gitu di tengah-tengah ramena acara televisi kudu ditinggalkeun ku urang gitu lewat we pantomawat isukan pageto misalkeun gitu tembong tah meunang urang ngeureuyeuh nikreuh sesoranganan dina kataatan teh bakal nyata pisan karasa. Namina alam dunia pan tempat eta tuh hawa nafsu ku ibadah mah bakal kapernak gara sok rasana iman selama ieu urang teh iman teh ngan syukur dina teori we dina teori iman teh kieu tapi amisna teh teu karasa heuh da anteng dina kotakan salah teh jeung teu bisa ngajaga kana amal soleh teh ulah katabi teu we lamun urang ayeuna geus ngabiasakeun gitu salat ka masjid gitu atawa naon gitu hiji kahadean da lamun ku urang ditinggalkeun teh sok asa lebar kitu nya padinya salebar panda teh aduh lebar ya ayeuna yeuh teu ka masjid gitu tapi lantaran heuh tadina teh ya gitu jadinya teu kapenak we nikmatna hamisna keimanan wa basarul iman kalau hujung iman teh bakal nerap dina hatena teh kalian sabener-benerna nerap bakal anteng jeung lamun geus datang posisi sapertoskeun kieu di eta jalma zalat anhu subhat
maka karagu-raguan ka Allah teh bakal nyinglar, bakal ngaleungit kasubhatan, karagu-raguan teh. Mang-mang dina agama bakal ngaleungit, mang-mang ngeunaan Allah bakal ngaleungit. Apa konapa beuki cinta we ka Allah Subhanahu wa taala. Terus kumaha dampakna wa sarolil ibadati indahu ladzatun, maka bakal jadi ibadah teh bakal karasa nikmat jeung lezat pikeun manehanana teh. Ayeuna mah kan boro-boro. Urang tiasa ngaraoskeun kitu. Lezat teh heueuh nya sakapeung lah kitu nya gitu. Da sokna ieu mah urang ieu we gitu urang teh. Naon introspeksi gitu. Ngaji diri gitu. Raoskeun nya keur salat, bener teu aya dina kanikmatan. Da bisa dibentenkeun ya tuh urang mah nyalah urang cobi we kitu bandingkeun salat urang sewang-sewangan. Keur berjamaah sareng salat munfarid sami henteu da benten teh. Keur berjamaah mah komo lamun keur jadi imam mah da dialus-alus sapan eta teh gitu. Ari keur nyalira mah da boro-boro daek ngalus-ngalus gitu. Gitu nya. Malahan mah surat tara dibaca, surat sunah gitu. Nya gitu nya sok da. Gitu. Mangga we gitu. Sakapeung abdi ge ngarumaoskeun gitu. Di salat kamu lamun pas salat di bumi gitu. Masya Allah da kana wiridan teh nya gitu. Nya gitu. Ya, jadi nya jelas gitu kanikmatan dina ibadah teh gitu. Urang masih keneh tebih gitu. Masih keneh tebih we. Gitu. Atau komo lamun keur salat berjamaah hana sengaja jauh-jauh ti imah datang ka masjid teu daek wiridan padahal nyaose itu teh. Padahal nyaose lamun kitu mah aya urusan sanes gitu. Cenah aya urusan sanes naon ieu mah acara TV tah eta mah. Tapi dari harus hanya buka sholat berjamaah, kadang-kadang berjamaah gitu, rawas we, angkat tua berat, nyari lambat teh pukul deh, rawas, sama wae gitu, tapi kok bisa mah gitu, jeung naon jeung lambat daerah jeung daerah ge rasa we, eta mun teu kanikmatan eta berjamaah. Ya, mohon gitu. Kanikmatan eta sareng tidak segi ganjaran pan langkung ieu, langkung bundel gitu tina berjamaah. Jadi kanikmatan gitu. Kanikmatan. Paina idin jadhurul al iman fil qalbi, maka nalika kitu iman teh bakal terus datangkan hate teh ngandelan terus iman. Kama yadkhulu hubul ma'i al barid asyadid baradahu fil yaumi syadid. Sapertikeun datangna cai hujan lah gitu karena tanah anu halodo, tanah anu garing, anu sekian lama henteu hujan datang hujan gitu pan langsung nyerap gitu si tanah si cai teh langsung nyerap kana tanah gitu, nyerap kana diri teh gitu. Gitu. Payar tapi anhu ta'abut taat maka bakal leungit kacape tina taat teh, bakal moal aya rasa capek dina taat, dina ibadah ka Allah. Sabenaon bakal ka leungitkeun ku istildad nyata nikmat dina ibadah. Gitu. Bal tabqa ataat gidaan liqalbi, bahkan jadi pokona mengeunahna ka raos gitu. Walam ana darara dunub bil qalbi qadaruri sami jeung kanyaokeun ku anjeun sing yakin pelakeun heula ku anjeun namina kamadaratana dosa eta teh sapertikeun racun dina awak. Sapertikeun racun dina awak. Anu ngamadaratkeun kana hate, kana badan di dunia jeung di akhirat. Geuna teh berdampak teh kana naon? Hirmanul ilmi nafi. Maka bakal kahalangan tina ilmu anu manfaat. Ilmuna teh moal manfaat lamun masihkeun nyangkut dosa gitu. Lianal ilma nurun sabaduna mina ilmu teh cahaya.
cahaya wal maksiatu tutfi'u dzalika nur jeung ari pamaksiatan eta teh matak mareuman kana cahaya eta tolak belakang pisan. Tas kumaha deui wa minha wasadun yajid wa al as eta teh bakal jadi naonnya kana langsaan manehanana ngarasa asing antara manehanana sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi popoek nalika kuat beki kuat popoekna kulama qawiyat dulemah izdadat hairatu. Nalika beki kuat popoekna teh maka bakal jadi bingung tambah bingung ka dituna teh. Eta. Intina mah urang kawitan heula kitu ieu teh. Yen urang teh eta kudu milah-milah amal geus meujeuhna gitu. Tos meujeuhna urang teh disaring amal-amal teh mana anu hade mana anu goreng anu hade keur bekel ka akhirat gitu. Amal goreng kudu dijauhan sabab bisi ngurangan kana amal hade teh da bisa ngapus kana kahadean pandosa teh deui gitu jeung leuwih matak nyilakakeun wae deui kitu tah urang teh sing emut ya. Yen urang teh boga lembur anu saenyana lembur nu baheula meh urang turun ka dunia teh aya di lembur eta nalika Allah nakon alastu birabbikum. Tos sakitu panganten lah tos parantos adan kitu nya urang cekapeun sakieu mudah-mudahan janten motivasi urang sadayana kangge langkung ningkatkeun amal soleh ke urang lajengkeun teras bab ieu akhlak urang selang-seling dewe kitu nya gitu. Ya gitu panganten wallahu alam bisawab.